atuh lamun eueuh batian mah lain ge jual beuli nya nitip meureun eta jadi nitip sodaqoh ka dituna teh puguh ngaran jual beuli teh supaya boga bati. Ari nu meuli mah kan mikirna teh kana eta hungkul harga 10.000 dijual 12.000 gede-gede teuing bati teh mani 2.000 puguh ari nu ngajual ari tukang dagang mah mikirna teh loba hiji transport di jalana nu kadua engke teh meureun lamunna motor atawa na mobil teh motor jeung mobil teh moal salawasna alus bakal ruksak meureun ti dinya nyokotna teh. Tilu lamun teh mah dina dadahareun kan ari dahareun aya burukna aya pewetna lamun dina sayuran jadi pewet bisa dijual teu henteu paling oge dipentanya paling ge dipenta anu meuli mah henteu mikirkeun eta nya nu tadi we mikirna teh. Nah sedengkeun tukang dagang mah nu eta teh geus kapikiran kumaha yeuh lamun pewet urang nomokanana ti mana pasti tina bati anu ti heula eta teh da piraku nya tukang dagang hayang bati dijual na pas-pasan nu itu pewet kalah jadi nomokan atuh nu aya mah lain batiannya. Tukang dagang bebas ngajukeun harga nganepikeun harga anu meuli oge bebas nawarnya engke masalah jadi jeung teu jadi mah kana papatah kana paribahasa wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh ieu mah nu meuli keukeuh jeung harga panawaranana nu ngajual keukeuh mung diturunkeun tungtungna mah kalah pasea teh kudu kitu nya ari arek we tungtungna teh kitu nya da anu ngajual hak mertahankeun harga anu meuli oge hak nawar tak engke tinggal make jalan tengah saalit ewang we ngan ulah dicampuran ku ngabohong. Ari di urang mah moal nya eta mah di perkotaan biasana di bangsa pasar-pasar anu rawan persaingan kan di pasar mah dimahalkeun saeutik dijongko ieu pindah ka dieu nya tuluy weh meyakinkan ieu ayeuna menuju awis nuju naik nuju sesah barangna supaya naon supaya henteu pindah ka batur tetep we di dieu nya. Ari di urang mah piraku pindah warungnya pira ge meuli naon meuli bawang contohna meuli tarasi nya tarasi di dia 1.000 contohna di ditu 800 contohna piraku daek ngabelaan 100 perak ngingkeug ka ditu ke sakabina-bina teuing nya contohna ieu mah titik salit deui. Dina hadis dicarioskeun jual beli tukang dagang atawa tukang meuli anu bener jeung jujur teh pasti diberkahan dina usahana berkahnya ari berkah teh saeutik mahi loba oge mahi nya saeutik mahi loba nyesa mangga nya. Sabalikna lamun tukang khianat mah tukang ngabohong sabalikna berarti moal barokah karasa jeung teu karasana barokah ku urang anu mengalamina da batur mah kadang bisa salah paham bener si eta saprak jadi banar contohna teh sagala kabeuli teuing meunang ngajuk nya ari paningali batur menjadi karasa barokah jeung teu barokahna teh ku urang meuli bawang saon barokah ieu mah kapake sabulan eta mah koret gitu mah bawang saon sabulaneun mah kabina-bina. Terus haram naikeun harga ku pedah di anjuk lamun kontan mah rada murah. Ieu mah biasana lamun tukang naon mun di pasar mah tukang kiridit
teh sabaraha gamis teh 200.000 nganyuk lah ieu papami di anyuk mah ieu daftarna nganyukna bade saminggu bade 2 minggu bade 3 minggu pami saminggu 250 pami 2 minggu 300 pami 3 minggu 350 contohna tehnya ngabeda-beda harga antara kontan jeung dianjuk nya eta teh teu meunang maksud teu meunang teh kieu pas lamun transaksina ari lamun kieu mah sabaraha ieu pakaian teh 300 nya langsung we ku urang teh 300 nya rek kontan rek dianjuk atawa 200 anyuklah ku urang 200 mah teu dianjukeun gitu tah ieu anu dianjukeun mah ieu hargana 300 beda contohna teh ari kitu mah mangga nya han ieu mah mun jual beli naon ieu naon ieu gamis hargana 200 mun kontan 300 mun dianjuk diobrolkeun disakalikeun nya ari sapertikeun kredit sabaraha ieu mun dianjuk 300 mun kontan 200 bari encan kan jual beulina ge eta mah kakara naon kakara tanya-tanya eta mah teu naon nya ieu mah lamun ngahijikeun harga bari keur transaksi 200 mun kontan 300 mun dianjuk tak eta nu teh kenging nu haram mah ari lamun kakara tu nyatanya mah sabaraha ieu mun kontan 200 mun dianjuk 300 tak urang mah ek meuli nu dianjuk we 300 tah eta mah mangga da nganjuk teh nganjuk sapertikeun urang nganjuk baju eta teh hakikatna mah sanes nganjuk tapi meuli ngan duitna engke nya meuli ngan duitna engke da ari nganjuk mah barang nu dibayarna kudu akur jinisna nganjuk duit dibayarna duit nganjuk beas dibayarna beasnya nganjuk baju dibayarna baju eta nganjuk ari nganjuk baju dibayarna duit mah eta mah jual beli meuli baju ngan dibayarna engke ngan di urang mah bahasana sok naon sok nganjuk dalam menyebutna mang meser mi lah ngan engke artosna heueuh nganyuk cenah padahal mah naon meser ngan artosna engke da ari nganyuk mah nganyuk mi dibayarna mi tapi daripada lieur nya da urang mah tiba heula pahamna geus kitu nya sanajan salah eta teh keun we asalkeun kaharti we nganjuk teh maksudna mah naon meuli ngan duitna engke bahasana teh mun dina kitab mah baiul muajjal meuli ngan duitna engke urang mah kan sok hayang nempas heueuh nu kitu teh naon nganjuk lain meuli ngan duitna engke aya ning baheula videona nya kitu duka dugi duka henteu ka dieu mah tos nya eta mah masalah naon masalah bahasa ulah teuing jadi pasea nya di urang mah nginjem ge da naon desina mah nganjuk nginjem bini 7 rantang nginjem nu dipulangkeun we eta lain berarti naon atuh nganjuk ngaranna teh nginjem duit nu dipulangkeun eta sanes berarti naon nganjuk aya eta mah nukeran mah jelas nukeran nya tah nu penting mah urang mah naon kaharti jeung silih ridho aman lamun geus aya silih ridho mah aman wa minta mi contohna teh ka warung teh yeuh kudu dibayar teu secara bahasa mah henteu sabab naon menta ngan menta nu dimaksud ku tukang warung maksudna menta teh meuli kitu maksudna nu kahartina sanajan lamun di ka pengadilan kan da urang mah menta sapertikeun kitu bahasa-bahasa anu teu sesuai jeung naon jeung fakta ngan ku urang kaharti mentara kola sabungkus sok aya ning ka warung yeuh cenah padahal mah geus eta teh masih teu dibayar oge ngan peda nya maksudna pemahaman tukang warung mah menta teh pangkadiekeun rokok meuli rokok contohna sapertoskeun kitu
Amih teu naon, amih teu ribet da maksudna nu menta rokok ge maksudna mah meuli rokok. Engke lamun teh mah urang ngobrol sabener-bener engke kalah ka naon kalah ka pipaseaeun. Heuh aing ge ngarti cenah tungtungna teh ka dituna teh nya. Da maksud menta teh meuli di dinya mah titik. Wa ayyabi alqatna benten masalah wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat ilana fi dini tawassalna bita'allumi tawassalna bitalimi anta ruzuqonal wasi'ah wa anta ruzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahu